Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu teh hiji pasal. Yajibu wajib alaman ka anu jalma waqa'at anu tumiba minhu ti itu si man naon riddatun murtad. Wajib naon al-audu balik deui pauron dina pada harita. Balik ka mana ilal islami kana agama Islam. Ku cara kumaha bin nutki ku cara ngucapkeun bisyahadataini kana syahadat dua. Wal iqla'i jeung ku cara ngudar ngalepaskeun gitu. Amma tina perkara waqa'at anu tumiba bihi ku ieu ma naon aridatu murtad. Wayajibu sareng wajib alaihi ka itu si jalma jalma nu murtad teh naon annadmu nalangsa alama kana perkara sodaro anu bijil ieu ma gitu minhu ti itu si man. Wa jeung wajib naon al azmu ngajam ala alla ya'uda kana yen moal balik deui ieu si man limithlihi kana pantarna itu emak. Wajeng wajib naon kodo uma ngodoanana perkara fata anu lepot ieu mahu ka itu si man min wajibati syar'i tina buktina pirang-pirang kawajiban syara fitil kal muddati dina itu mangsa murtad gitu. Fa illam yatub tuluy lamun mate tobat ieu si man wajabat tah wajib naon istitabatuhu dipenta tobatna ieu si man. Wala yuqbalu sareng henteu ditarima min huti itu si man naon ilal islamu angin asup ka agama Islam awil qatslu atawa angin dibunuh gitu. Wayabtulu sareng batal di biha ku sabab itu murtad naon saumuhu sabab itu riddah naon saumuhu puasana ieu si man wa tayammumuhu jeung tayammumna ieu si man wa nikahuhu jeung nikahna ieu si man qabla dukhuli dina samemeh ngaduhul samemeh ngawati gitu. Wa kadza jeung nya kitu deui batal ba'dahu dina sabadana ngaduhul illam ya'ud di mana-mana teu balik deui ieu si man ilal islami kana agama Islam fil iddati dina masa iddah. Wala yasihu sareng henteu sah naon aqdu nikahihi akad nikahna ieu si man. Wa tahrumu sareng haram naon dzabihatuhu pepeuncitanana ieu si man. Wala yarithu jeung henteu ngawaris ieu si man ngawaris ka budakna. Wala yurathu jeung henteu diwaris gitu. Henteu nampa waris gitu. Itu si man. Wala yusalla jeung teu meunang disolatan saha alaihi itu si man. Wala yugsalu jeung henteu diadusan itu si man. Wala yukfanu jeung henteu dikapanan ieu si man. Wala yudfanu jeung henteu dikubur ieu si man. Wa maluhu jeung ari hartana ieu si man teh faiun eta teh harta fe gitu. Tegas nama jadi harta anu dibalikeun ka jalma muslim gitu. Sakabeh jalma muslim jadi harta milik sakabeh harta jalma muslim gitu. Paslun ari eta hiji pasal. Yajibu wajib ala kulli mukallafin ka saban-saban jalma anu kataklif ku hukum syara naon ada ujami ima ngalakonan atawa nekanan sakabehna perkara awjaba anu parantos ngawajibkeun hukana emak sa Allah Gusti Allah ngawajibkeun alaihi misti ka itu si mukallaf. Wayajibu sareng wajib bi alaihi ka itu si mukallaf naon ayu addiya atau ayu dia yen nekanan ieu si man hu kana itu ma aujaba
tawayu addiya meureunnya hukana itu ma alama netepan kana perkara amar anu parantos marentah hukana itu ma sa Allah Gusti Allah bihi ka itu si iman minal ityani tina buktina ngadatangkeun bi arkanihi kana pirang-pirang rukunna itu ma wa syurutihi jeung pirang-pirang syaratna itu ma wa yajtaniba jeung yen ngajauhan ieu si iman mubtilatihi kana pirang-pirang pambatalanana itu ma wa yajibu sareng wajib deui alaihi ka itu si mukallaf naon amruman marentahna jalma ro'a anu ningali itu si mukallaf ka itu si man tarika syai'in kana anu ninggalkeun hiji perkara min hatina itu anu kabeh gitu wajib dah ya tia atawa naon ngadatangkeun itu si man gitu biha kana itu anu kabeh gitu ala ghairi wajhiha bari tetep netepan kana lian jalana itu anu kabeh gitu henteu sesuai jalana gitu. Wa yajibu sareng wajib li alaihi ka itu si mukallaf naon qahruhu maksana itu si man ala dalika kana itu anu kabeh anu dicaritakeun in qadara lamun makawasa ieu si mukallaf alaihi kana itu qahrun wa illa jeung lamun mah henteu qadara lamun mah teu kawasa payajibu tah wajib alaihi ka itu si mukallaf ngalain karu inkar biqalbihi ku hatena ieu si mukallaf gitu. In ajiza lamun maapes ieu si mukallaf anil qahri tina maksa wal amri jeung tina marentah. Wadzalika jeung ari itu inkar biqalbihi teh adaful imani eta panglemah-lemahna iman. Ai aqal luma tegas nama eta pang saeutik-saeutikna perkara yalzamu anu misti ieu ma al insana ka manusa kajalma indal ajizi dina nalika apes wa yajibu sareng wajib naon tarku jami'il muharramati ninggalkeun sakabeh pirang-pirang anu diharamkeun wa jeung wajib naon nahyu murtakibiha ngalarang jalma anu migawena kana itu muharramat wa jeung wajib di naon manuhu nyegahna itu si murtakibiha kohron barianan maksa nyegah minha tina itu muharramat in qadaro lamun makawasa itu si mukallaf alaihi kana itu man'u atau kana itu nahyu wa illa jeung lamun mah teu qadaro teu kawasa wajib tah wajib alaihi ka itu si mukallaf naon ayun kiro yen inkar itu si mukallaf zalika kana itu madkur ya kana caritakeun tah ya inkar ku naon biqalbihi ku hatena ieu si mukallaf wa jeung wajib deui naon mufaraqatu maudhi'il maksiyati misahan tempat maksiat wal haramu sareng ari ngaran haram ma eta perkara tawa ada anu parantos ngancam saha Allah Gusti Allah murtakibahu kajalma anu migawena kana itu ma ngancam kunaon bil iqabi ku siksaan wa wa'ada jeung parantos ngajanjikeun Allah tarikahu kajalma anu ninggalkeun kana itu ma ngajanjikeun kunaon bisawabi ku ganjaran. Paslun ari eta hiji pasal faminal wajibi ta eta tetep tina sapalihna anu wajib khamsu shalawatin ari 5 pirang-pirang salat fil yaumi dina sapoe wal lailati sareng sapeuting. Az-zuhru ari salat duhur wa waktuha atau az-zuhru nya eta kahijina salat duhur meureun kitu he jadikeun badal wa waktuha jeung ari waktuna itu zuhur teh idza zalat eta di mana-mana lingsir naon asyamsu panon poe ila masiri dzilli
kulli syai'in nepi ka jadi na kalangkang saban-saban perkara jadi mitlahu kana pantarna itu dzil gitu. Naon mislahu kana pantarna itu syai' meureun kitu. Ghairu dzilil istiwa'i anu salian kalangkang anu manceran. Wal asru jeung kaduana nyaeta salat asar gitu. Waktu aja hari waktuna asar teh mimba di waktu zuhri eta tetep dimimiti tetep tina sabada waktu zuhur ila maghribis syamsi nepikeun ka surupna panon poe. Wal maghribu jeung katiluna salat maghrib wa waktu hajang ari waktuna maghrib teh mim ba'di maghribis syamsi eta tetep tina sabada surupna panon poe ila maghribis syafaqi nepikeun ka surupna mega al ahmari anu beureum. Wal isya'u jeung kaopatna salat isya wa waktuha jeung ari waktuna itu isya teh mimba di waktil maghribi eta tetep tina sabada waktu maghrib ila tulu'il fajri nepi ka bijilna fajar as-shadiqi anu bener fajar shadiq gitu. Wa subuh jeung kalimana salat subuh waktu hajang hari waktuna itu subuh teh mimba di waktil isya'i eta tetep tina sabada waktu isya ila tulu'is syamsi nepikeun ka bijilna panon poe. Patajibu atuh wajib naon hadhil furudu ieu pirang-pirang kaparduan fi auqatiha dina pirang-pirang waktuna ieu furud gitu. Ala kulli muslimin wajib teh kasa ala kulli muslimin kasa saban-saban jama muslim baligin anu boga akal anu balig akilin tur anu boga akal tahirin tur anu suci. Payahrumu atuh haram naon takdimuha ngaheulakeunana itu anu kabeh ala waktiha ngaheulakeunana itu furud ya gitu. Ala waktiha ka netepan kana waktuna itu furud itu anu kabeh teh gitu. Wajeng haram naon ta'khiruha ngahirkeunana itu furud anhu tina itu waktu gitu. Li ghairi udhrin lantaran teu ayana uzur gitu. Fa in tara'a tuluy lamun mah datang naon maniun anu nyegah ari contona ka haidin eta tetep sapertikeun haid ba'da ma madho dina sabada yen ngaliwat min wakti hatina waktuna itu furud nya maksudna tina waktuna salat naon ngalewat naon ma perkara biasa anu ngalegakeun gitu ieu mah hakana itu furud hakana itu salat ya wa tohroha jeung kana susucina itu furud itu salat gitu. Linahwi silsin pikeun umpamaning jalma anu beser gitu. Lazima tahmistihu ka itu si jalma gitu. Naon qodauha ngodoanana itu furud itu salat gitu. Zawalil mani atawa dina sabada leungitna anu matak nyegah gitu misalkan geus teu haid gitu. Wa qad baqiya bari nyatana nyesa minal waqti tina waktu naon qadru takbiratin saukuran takbiratul ihram. Lazimata misti itu furud itu salat ya huka itu si jalma. Wa kadza jeung eta nya kitu deui misti gitu. Naon ma perkara anu tetep ieu mah teh qoblaha dina samemehna itu furud. In jumiat lamun mah bisa dijama ieu mah qoblaha gitu. Ma'aha sartana itu furud. Jadi lamun salat samemehna teh bisa dijama jeung salat anu nya anu pas eureun haid teh tah berarti nu samemehna ge jadi misti gitu.